Bah, kuring geus usaha ngaler ngidul. Tapi eueuh hasil teu beunghar-beunghar. Jadi kumaha bah? Abdi hayang tereh beunghar. Oh, lamun hayang tereh beunghar, bener tak alus seueurkeun ikhtiar, jeung kudu sing sabar. Terus di anu leuwih hade, leuwih utama seueurkeun sodaqoh, seueurkeun infak, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, supaya barokah jang, barokah dunia sareng akhirat. Tah ayeuna ujang bade moal ieu batu ti Abah sok murah, hijina gocengan. Hoh, Abah jualan? Nya kan Abah tadi ge jualan ya.